Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahi munfaridun bil 'azama wa jami'u tauhidu bi istiqaqin 'abdu kama Amatana jualnya syarab hewan nanti wa'amsan muqadas ja'azama terkudus minat ta'qiyah wa itiqaw itiswa itiswa jaga kuasa jaga bil muta'am wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadil hadi minat ta'ala wa ala wa ashabihi ladina qalatumul amma wa sifatuhum mu'afwa wa ala jami'in itabahu bimalami ma'azuddin sifatuhum ma'asina walau ilahi atamafsudi wa ridha kamatudi Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada amal badu Al-hadina wa kulinati suhaila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa bikiram sumaiha li silsilatul qadir nasabaniya ma'asuriyaya wa jabali tuduki sunil hadrati sultan Allah itu sifatun min qabbil alamin syidina syadda qadir ajalina qadallahu sirah Masina sayyidina wa jadina sina sama jatuh bisa masina syaitanullah wa simubar binul masina sama sibuwa wa masina syaitanullah wa simubar syaitanullah wa suri maburi malih supaya malih binat kitab syarika alamat yang malih pamat wa ibuduri wa bin asimi Muhammad Ibrahim Marti binti Naji Nabdul Kamai Dawti Muhammad Dawti Muhammad Bila kali malu bibi atau ya akan cerita menolak firman Tuhan masalah jangan Allah taala bimbing al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. With a sense, doesn't expression. Nalika rasa kelebihan sholat panglembut-lembutan di alam dunia teh sholat lembut ya karena ini atau bunyi itu lembut tapi ayeuna kelebihan lembut ya rasa maka dina buku Sunda aya hiji syair anu kacida hebatna ya lain ku pinter nyarita lain ku luhur sakola tapi aya izin di maha kawasan lain ku pinter nyarita tina syair Sunda ya tina buku Sunda lain ku pinter nyarita lain ku luhur sakola tapi aya izin tinu maha kawasa nu matak caritaan nyerep kana dada gitu nu matak caritaan nyerep kana dada kecapna singket teu butuh loba kecapna singket teu butuh loba teu kudu ngajaya panjang carita sebab hate geus miheulaan sora muka panto batin nu keur poek dunia nanti dikirim aja isarana leuwih seukeut batan pedang mersihan jiwa nu keur loba kalangkang dicaritakeun ku Gusti lain ku nafsu nu datang maka ngadenge bakal caang padang eta kan kuhara beda lah ketika orang ngomong di barengan ku hawa nafsu jeung ngomong aya aturan ti Allah diizinan ku Allah kali Man adina lahu mina arifina billahi dina hikmah 187 Ibnu Abdallah nyarios man adina lahu mina arifina billahi ta'ala saja manu diiman ti golongan jalma anu ma'rifat Allah ta'ala pikeun api tabiri dina mukakeun nya pikeun ngajelaskeun tabiri ngajelaskeun ada haqaiq tentang masalah hakikat wa ilmu wahdi atau ilmu wahab misalkan naon wa pati jeung kabukakeun rusiana al-mahdudati anillahi ta'ala itu diterima anu diterima langsung Allah tanpa aya perantara walamatul illa wa eta tun aya izin ya lamun pikeun eta sejamat teh pitari kata isiru takdir alaihi digampangkeun dina ngajelaskeunana disebut atau misalkan dapat ilmu laduni jadi ieu nanti ieu Ibnu Athaillah nyarioskeun pikeun ngabedakeun antara jamaah anu ngomongkeun agama dumasar kana teori hafalan kitab gitu kan atau misalkan dumasar kana teh kaina izin turobani beda karasan ieu mah hiji mah berdasarkan maca kana kitab bukan baheula kieu nya
Bapak itu dulu punya seorang guru gitu. Ya, Mama Abdullah teh di Gunung Gelis ya. Terus dia itu ada anak, asal anaknya ya. Gitu. Si Kang Heru teh dia itu udah pesantren lila, ya, 12 tahun. Terus apa saja segala kitab nanon mana lagi bisa ngajar tuh. Tapi cerik mama teh. Urang malin kitu cenah masantren teh maneh teh lain haki. Gagal maneh masantren teh. Nah make gagalna maneh masih kena cenah ku aing diajak di gagawe masih kena embu. Masih kena nanti ngabangkang kanu jadi induk. Masih kena nanti masih kena resep suudon ka kolot. Masantren ini siapa nih? Kemana? Ke Mekah. Kita masantren ke Mekah ngan sabar tahun, ngan 5 tahun. Tepungan sehingga didinya muridna loba tuh saeutik. Loba cenah aya 5 orang. Ieu mah hakikat mah loba nih. Enggak membukakeun hakikat tara loba. Jadi nanti kadang-kadang urang ge dina sapok we aya pemikiran urang anu kalakuan anu diizinan ku Robani ya anu dibarengan ku naon anu dibarengan ku wiji Robani misalkan diomongkeun anu sakawan nafsu urang. Jadi teu sakabeh jalma anu nyaho kana hakikat boga hapikeun ngobrolkeunana. Aya jalma anu nyaho tapi kudu jempe. Katakan orang kadang-kadang kan sok teh pangersa Abah ngomong dina satohatna gitu kan. Dina satohatna kadang-kadang aduh sia. Mungkin bagi diri kita itu paham. Kadang-kadang urang mah teu meunang ka syarat murid shadiq teh kan 3 kahiji urang mahabbah, kaduana urang teh misalkeun kudu takdim wa takrim, nu katiluna kudu urang husnudon. Ieu cek Rasul anu bakal kaasup teh anu asup ka surga teh nyaeta guru mursyid jeung murid shadiq. Shadiq teh mah teh. Eta salah satu murid kan. Masuk apa ngasabah nyawa kitu. Aduh, satohat keluar. Aduh siapa kumaha. Urang mah naon? Teu ngarti. Kade urang nu teu ngarti teh ulah nganggap Abah anu salah. Oh ieu mah aing can nepi hebat bener. Da kege kabuka sorangan. Tadi teh awan mere izin ka urang. Oh ngarti. Seperti nu disampaikan ke urang, misalkan bapak ini nyampaikan anak, engke teh nyampaikan ante keteh haki teh kadang teh nyaho teh 2 minggu geus karata. Oh. Atau haki teh nyaho ti heula. Bapak nu ngaluarkeun lisanna 3 minggu kemudian. Berarti diberi izin apa sebenarnya gitu. Ya, tidak segampang. Semua juga itu berarti ada izin dari Allah. Jadi supaya naon urang kitu, supaya urang waspada yang caritan anu miboga pengaruh kana hate atau taufik asalna tina izin Allah. Kan coba pagi loba pisan para ulama, para ajengan, para kiai ngamatahan kanu jadi muridna, mene bapak misalkan mamatan da katarima mah ku saeutik ku sekian persen. Nu lain nu sawarena nolak, anu sawarena narima. Sababna kabeh ge dumasad kana izin ti Allah. Taufik jeung hidayah mah izin ti Allah. Bapak ge ngomongkeun misalkan bapak tujuanan, lamun kan bapak teh ditarimakeun ku si bara jeung ku si pip mah teh sakur maca kitab. Tapi ku haki jeung ku pik mah teh berbentuk dina rasa. Nu pasti urang teh ngerti rasa. Ieu nanti Ibnu Athor ngajelaskeun supaya urang waspada yang caritan anu miboga pangaruh kana hate eta asalna ti izin Allah sanes dan saukur kapan teh kapinteran nyarita lain. Sakumaha manehna pinter balagohna sama pinter linguina atau bahasa Inggris karena ketika dia tidak ada izin dari Allah untuk menyampaikan apapun eta ilmu hakoik lengkung ilmu naon oge dia pinter berbicara di depan tapi ketika diterima ku mustamina atau kemudian kosong we ngasaukeun maraban ceuli unggul dianggerean ceuli unggul geus eta mah pokok tah itu luar biasa hesena kumaha ahwalna asal sabentuk tadi syarat urang jadi murid teh kan kahiji urang kudu mahabbah kaduana kudu tadi wa takrim tadi wajib urang ilmu jeung ngamalkeun amal jeung nanti jeung ngalakukeun amal gitu amal berarti urang geus aya patut tadi mata kan teu sakabeh kadang-kadang urang ge niat tah hayang ngajar tapi ketika ngajar kunaon sih teh urang teh berat diomongkeunna teh kadang-kadang urang nyaho hartina nyaho paham dina taripanana ketika diomongkeun hese berarti teh can aya izin di Allah nanti suatu saat urang bakal nah berarti kan tadi teh aya hak anu kudu diomongkeun aya hak anu jempe tong dibukakeun urang misalkeun bagian awal ini batulah nyaho misalkeun dina satohat
orang misalkan kadang-kadang berzikir itu mabuk kepayah ya. Mabuk kepayah itu mabuk teler. Mabuk kepayah itu orang hilang kesadaran diri. Nur aya kesadaran Allah. Berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak, orangnya. Kepada ilah tengah ngaleng-alengkeun urang datangkeun Allah. Tak urang termabuk itu kadang-kadang orang sok timbul. Saat nanti kasap-kasap teh. Alam menggoyobah ya. Alam musina teh nanti silu asror. Rahasia-rahasia teh nya rahasia-rahasia rubiah teh katempo katingali kurang teh. Nah eta teh urang teh aya waktuna urang kudu jempe cicing. Aya waktuna urang kudu dibukakeun digelar. Ieu biasa kumaha makomatna. Misalnya untuk makomat seperti Pangan Sabah itu kan untuk pananyaan batur ya. Karena kan 100 tahun sekali. Makanya kadang-kadang dibukakeun supaya ngabukakeun jama-jama nu can kabuka gitu. Seperti masalah dajjal, seperti masalah emang dianggap orang si berita itu siga dianggap sepele. Masalah Lailatul Qadar. Ini kan lucu Lailatul Qadar masih diperdebatkan yang Lailatul Qadar ka mana nih kan? Syukuran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bakal ketemu hanya untuk orang yang sudah mendapatkan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ada di nama nakib Tauhid. Urang mah tanggal 21 Ramadan kan itu mah salat syukur Lailatul Qadar lain salat Lailatul Qadar. Nah katanya salat Lailatul Qadar teh. Misalkan Lailatul Qadar di Arab pasti penting di urang mah timur ada makna-makna urang berang lain-lain. Lailatul Qadar teh makna makom jamu ya, makom jamu. Atau misalkan makumna orang nanti makumna geus tumanina. Lailatul Qadar teh bagaikan 1000 malam atau 1000 bulan ya. 1000 bulan 1000 malam. 1000 malam. Itu kan luar biasa. Ya, dengan penuh cahaya, dengan penuh naon. Tak katakan dari kudu-kuduran. Barak. Jadi ya Waalaikumsalam. Atuh nuhun ngaji. Ya. Jadi supaya kurang waspada yang carita anu mimboga pangaruh kana hate teh asalna tina izin Allah lain ngasaukur kapinteran carita. Maka di janji hatakoik hakikat catatan ieu teh ngeces ngegaskeun dengan ilmu laduni atau ilmu wahbi. Ilmu wahbi teh ilmu belajar atau ilmu kasbi. Ilmu ieu mah lain diteang ku cara sakola atawa maca naon atawa maca buku kasbi, ilmu kasbi secara maca. Tapi naon? Ya iya. Tapi langsung dipancarkeun ku Allah kana hate jalma anu geus bersih ti mursyid kana jadi murid atau ti guru kana jadi murid. Hatina transformasi tasbihatul qalbi, guru teu loba ngomong ge kagarti kurang teh. Urang aya isyarat tertentu ki naon? Isyarat tertentu langsung paham urang teh. Oh, guru teh ngajarkeun kieu. Sababna teh sabab tadi pancaran cahayana ceuk dina hikam kamari leuwih teu heula dibanding omonganna. Jadi hakikat izin di dieu nyaeta taufik nalika saurang ulama atau kiai nyarita terus caritana gampang ka hati jeung nyerep kana hate anu ngadenge eta teh tanda manehna keur diizinan ku Allah jadi lisan pikeun mere pituduh gitu. Sakumaha manehna hebat dina tafsir, hebat dina hadis, hebat dina balago, hebat dina mantek, pahani bayan di sajabana, tapi ketika Allah teu beri izin manehna maksakeun nyarita cacalabakan, ngacacai ka ditu ka dieu. Teka hati kemudian teh ka hati kadenge tapi terjadi amal. Jadi kan seorang anu arifin, seorang anu marifat, geus makom teh atau misalkan mursyid. Ngarasa dirinya teh geus saukur pipa atau paralon. Paralon kocoran cai ilmu asalna ti Allah. Mun eta si paralonna mampet atau teu diizinan atau teu dikocorkeun ku Allah moal kaluar sanajan dipaksa gitu. Jadi eta analogi teh nya. Terus oge eta teh bisa diartikeun estetika jeung energi, bisa diartikeun kitu atau taisi atau atabir. Digampangkeun nyarita, lain harita jago teh lain, tapi aya aliran energi anu mata geunah ka dedegena. Kadang-kadang kitu ketika Bapak ngomong kieu
Eta bapak cenah siga lain bapak nu ngomong teh siga pangansa abah. Siga pangansa itu lo bala kejadian gitu ketika orang misalkan atau ketika orang jalan. Jadi jalan itu disamarkan ke batu teh, wah itu masa guru na pangansa abah tuh. Da tadi datangna misalkan eta teh diizinkan ku Allah. Pikeun batu teh urang can ngomong tapi geus jadi kajatan. Tapi dan emang benar kieu. Ketika orang ningali guru atau ketika orang ningali mursyid maka orang langsung kontak batin orang ka Gusti Allah. Ingat ka Allah teh. Eta ingat ka Allah teh, maka eta disebutna maka eta diizinan ku Allah. Jadi merupakan panggil pikeun sawana dakwah yen kumaha kamampuhan nyarita teh amanah. Lamun urang ngarasa hese ngajelaskeun hiji bebenaran, merana teh kan model kieu. Ketika bapak tidak paham kitab, puasa atau zikir atau sholat, gitu kan. Mereka ulama gitu tuh ketika tidak memahami kadang-kadang bahkan anu diawali rumah robito ka pangasabah, robito terus istighfar lamun geus yang paham kene sholat. Kadang-kadang kan orang jangan pernah suudon, jangan sok suudon ketika orang cek ilmu alat, ilmu sonib salah nulisna. Ulah ilmu sonib salah ulah, ilmu sakulah kieu kadang-kadang sok aya ngajagoan di urang. Maka orang iya hebat musonib ini. Teka keleuman kurang aya sampai rubah bahasa gitu. Jadi tasbih atau digampangkeun dari talin hartina jago teh pati paeana lagi anu matakeunna didingina. Kecap-kecapna min boga ruh. Nepi ka anu ngadengena teh ngarasa dunia berarti dunia batin teh caah. Urang mah dipapatahan ku si bapa mah aduh geunah teh euy. Urang mah anu di ketika dina kahirupan loba masalah ngobrol jeung si bapa Pak, aya masalah kieu, aya masalah naon. Kieu mah sabasan gampang atuh masalah kitu mah geus dikira beres kitu. Tapi nu katarima ku hatena anu bener-bener zikir eta teh katarima hebat pisan. Jadi tapi nu ketika ditolak itu bisa diberi izin ku Allah pikeun ngadengena, pikeun ngamakeunna. Jadi mingkeun rudet, aing meunang teh datang ka dieu teh zikir cenah. Aing mah minta solusi, aing kelatih ditazikir gitu. Jadi tanda utama manehna diizinan teh nyata henteu ayana beban atau takawur. Manehna teh ngomong teh henteu kudu golorong we kitu siga ngobrol. Jeung urang teh ibarat cair ngalir we kitu. Secara alami teu dijieun-jieun, teu make replika bahasa, teu diguar-guar, teu make balon, teu make syair, teu beradag ge ngomong teh tapi nu karasa kulana adem. Nah itu kadang-kadang ngasok aya dia. Nah ieu satamere manfaat ka sabudureunana ka dipadedengeunna teh. Katakan ketika orang masuk karena YouTube gitu, jam harap ini wala aya sabtu. Dah tujuanna bukan ke sana. Tapi ilaha Allah ngijinan ka hiji jama pikeun ngadengkeun eta risalah kitu. Bukan hanya untuk mengejar apa namanya subscribe atau view atau like gitu. Henteu teu paduli mun kitu teh. Ketika orang masuk ke YouTube, engke orang ningali kumaha jira Allah ngamukakeun pak ceuli atau hati jelema ku sababanikeun eta. Urang mah ningali tapak dama Allah we. Nyaksian asyhadu alla ilaha illallah nyaksian. Lain lamun ngejar kitu mah da loba gini kan tutorial hang kitu ada link kitu tujuanna urang. Teu teu ngarti hayang ngaladuin teh kumaha tepati butuh ada tepati ngarti we. Karena masalah duit butuh lain butuh urang mah keur fokus heula kana masalah urang teh aing jauh kena perjalanan teh kalau buat pikiran gitu. Bakal pikiran itu pikiran ieu mangkena rezeki mah urusan Allah. Sistem cepanga sabage pake cepanga sabage urang mah lakukeunna tugas urang ibadah gitu. Ikhtiar we. Ana pon rezeki jeung naon eta mah tanggungan Allah, hakna prerogatif Allah lain hak urang. Nah, seperti itu. Jadi ulah dianggap pernah misalkan jangan pernah bersedih ya subscribe kalian dalam majlis ini dengan 18 ulah sedih bahagia berarti Allah akan mengungkapkan 18 nanti suatu saat Allah bakal ngabukakeun nah arek dieuwekeun atau diaekeun itu terserah Allah yang penting kita membuka risalah ini ya membuka risalah ini dan kita masuk ke sana itu bukan karena kita jago lain cuman kita berbagi ilmu kadang-kadang kan orang bilang misalkan bapak dia anu macakeun anu ngacapkeun anu ngungkapkeun kalam-kalam teh guru ya dipanggil sa mama dipanggil sa abah gitu kan
Kadang-kadang sok poho, kamu poho teh kadang itu paling sering itu bapak yang dengerin. Oh iya cerita tadi kurang nu disampaikan teh, da urang mah teu ngarti. Tadi urang ungkapkeun teh, oh bener gitu. Apalagi di kajian kita tahu sudur, padoi suhur, seperti hikamnya. Itu masa pikir kan itu mah da urang teh ilmu talaran gitu. Nah, kan seperti itu kan ilmu akhwal kondisi batin urang. Oh bener tadi teh urang teh gitu. Oh, karena ngarti. Sanes bapak nyaritakeun atuh teh ngarti. Terus kadang-kadang ketika misalkan anu diungkapkan ke bapak teh, dina pikiran bapak udah diungkapkan. Tadi teh naonnya diungkapkan teh pada teh bener maksudna. Didengekeun deui. Tah eta kayak kadua anu jadi gunana gitu. Ya kan mudah-mudahan jadi bekal kan. Apalagi nanti orang dengan berniat itu lillahi taala ketika bapak sudah tiada, itu kan bukan jadi satu kenangan tapi jadi satu ajaran pikeun anak-anak bapak. Oh, si bapak teh pernah ngomong kieu teh ajaran anak, oh ieu kitabna, oh ieu kieu. Itu ngaguarkan jadi manfaat dina sakawalna. Bapak menyampaikan amanat itu mudah menjadi pahala ibadah dan benar. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu dari kebodohan bapak gitu. Sehingga bisa nyaring. Tapi orang mah ningali itu masa karena apa Allah. Pasawalatu wa adamu ijatina nanti ijatiyatihi bi'aqo ya ma'arifi ila kulapatin bayadu lisanu muntalikon wajadu indahu bahisan ila ta'biri anha masalatan min aqatin nutki walamatu dalika binisbati lisani ina madakaro bikolehi sarta naon cenah sarta gampangna nyarita ya cerita teh buat matur teu butuh manehna kana takalu kana beban dari kana pikeunana rupa-rupa kamaripatan teh lancar ningali mana manehna manggihan di sana teh lancar sampai tadi no sih udah mungkin bapak teh pernah ngomong ngajarkeun kieu tapi naon tadi teh nya matak deui dia oh da YouTube tadi oh benar kieu tadi dicaritaan teh urang ge diajarkeun kana sora orang anu geus disampaikeun di pangajian tapi kadang-kadang sora anu teh kadang-kadang sora anu disampaikeun ketika waktu di majelis itu guru bapak guru mata tadi teh sok bingung sahamnya baikeun tadi teh naonnya mata kamu eta teh didengekeun di anu biasa kana mulang tarawih oh bener-bener kadang nyampekeun teh heula ngarti paneuri gitu berarti eta teh geus izin ti Allah ini misalkan urang eta berkah ka rumah guru-gurunya kumaha guru berkah ka rumah pangusaha Kapan kalau pasti dibikeun ka budak atuh ka budakna da urang geus campakna ngan urang tinggal kudu daek anu tilu syarat teh nya urang kudu mahabbah ka guru nu kaduana urang kudu wata jumat alim nu katilu kudu husnudon gitu karena urang menangkan barokah ka rumahna tuh jadi guru tuh ada tanda izin pikeun manehna sok pamah ditingali ku ngadengekeun nyaeta naon-naon anu bakal disebutkeun ku musannif alisamina madapun bikul jadi kieu maksud tina ieu kalam nyaeta pikeun negeskeun yen izin robbani teh wujudna mangrupa inayah pitulung anu nyata berarti geus diizinan rek ngaji teh babari awak teh hampang di bawah teh bari jeung urang teh kadaekna teh sebut bari jeung urang teh ngajina teh lain karena hayang kan ditinggali ku bapa lain angka lain sim ku ahli lain bener we ngaji dia teh datang ka masjid teh adem berarti eta naon berarti urang geus meunang taufik hidayah gitu aya bulat kan aya bulat ngaji ge luar biasa aya urang naik parloba nih butuhanana urang rek sampai keur terjadi ngaji na loba berarti naon urang teh meunang izin itu ya jadi maksud ieu kalam pikeun negaskeun yen izin loba teh wujudna mangrupa inayah pitulung anu nyata jadi pikeun ngabedakeun antara jama anu maksakeun maneh gitu kan atawa jama anu diizinan ku Allah jadi aya misalkan ketenan aya suhullah gampang jeung nate jeung laisa bi abi aku pata aya beban eta zaman di imam moal teh mualir ku ngaji lagi katari moal ku hatena teh caang hatena teh semakin urang ngaji teh semakin nambah marifat semakin nambah ilmu anu kudu diamalkeun kan aya zaman semakin ngaji teh semakin bodoh non rumah non tadina maneh mau watakalu bawa beban teh non ilmu geus aya teh diasongkeun ieu ilmu aing sok mana ketika hiji guru ngocorkeun teh da geus pinu lebar ditolak we kan da ngarasa dirina manehna geus pin teh belegu teh bari ditu teh belegu aing geus bisa mah gitu bener mata orang ketika di pangesabah asal TK we asal canaon naon asal beleg walaupun eta urang pernah ngajarkeun kitu ka santri tapi ketika dongkap ka pangesabah asal beleg teh
Asal leungit naon kitu. Asal belum kitu nanti. Jadi si asa budak leutik anu di bapatan kudu jadi kolotna. Gitu. Aya. Dina jihad hakikat asa sabaraha penting. Aya menurut laku inayah. Nalika hiji hamba geus pana, geus leungit rasa dirina dina kersana Allah, maka Allah anu ngagerakeun lisanna. Ya, ngadorongna ucapan mata kan kadang-kadang mah ieu naon sih tadi ngucapkeun teh poho aduh ting poho dipohokeun ku Allah. Maka eta teh penting pisan lamun tidak ada catatan bahaya. Gitu. Kadang-kadang kan dina syarah kita mah urang nanti dina ngajelaskeunana gitu kan. Maka ieu nanti kadang-kadang ieu dina karsana Allah maka Allah anu ngagerakeun lisan. Terus di baik pandorong, ieu lain dorongan nafsu hayang dipuji tapi dorongan murni tina warid getaran ilahi. Anu nita manehna kudu nyarita demi kemaslahatan umat. Ya aya dorongan nafsu mah urang apa ieu? Urang bagian tauhid, urang bagian tafsir, urang jagona tafsir, urang jagona main tematik, urang jagona alat, urang jagona fikih, urang jagona apa? Urang mah bagian urang bae fikih. Gitu. Ngarasa dirina manehna anu boga berarti eta ketika menyampaikan anu dorongan hawa nafsu. Nya mata kamu aya nerapna ka mustamid. Ngaji tapi teu dideng teu dilaksanakeun. Ieu. Lisan wa lamun hiji zaman nyarita bari teu miboga beban. Maka carita lagi miboga kakuatan anu magnetis. Eta caritaan teh hiru sabab kaluar tinu hir seperti abah ketika mematang ka urang walaupun ka mana kitu ngomongna anu kadang-kadang urang tepat tapi jadi ringan ka urang. Hingga kan urang teh tepat titing karena beban model tina masa Lailatul Qadar kan beban urang teh Lailatul Qadar. Itu beunang Lailatul Qadar. Tipe dikira hal atu dirahasiakeun ku Allah. Ieu mah Allah mentodolin. Proses Lailatul Qadar teh ceuk mah teh dina sakabe madhab, dina sakabe madhab taroki atau toriko. Maka itu perkara-perkara Lailatul Qadar itu bukan satu waktu. Jadi satu awal satu keayaan. Jadi mun hiji jama itu kan matakan orang tasakur teh dinatakan ieu kadang-kadang tapi urang ulah ngabentrokeun perkara anu geus kaluar di para ulama. Bener eta ge cek jamaah awam mah. Ngan mah kan khusus untuk jamaah haqiq itu bukan mencari lagi tapi mensyukuri Lailatul Qadar. Sebab orang geus mendapatkan nuzulul Quran gitu. Ya. Dalam mengiring lah apa geus abah gitu. Teu ngarti masalah kitu mah apa gitu we urang mah. Salat tasakur Lailatul Qadar. Bukan kita mengerti tentang taklid lain tapi orang itiba kan jadi guru gitu. Ya. Jadi ari takalut teh kadang-kadang dina komunikasi takalut teh eta beban atau masakeun marupa hal batin. Zaman nyarita bari loba beban batinna caritanana bakal karasa hamba. Satahe hese ditarima guru jalma saja. Bapak teh mata pika nanti zaman seperti itu, jangan seperti ini. Kadang-kadang orang teh narimakeun hanya orang salah. Ya Bapak nanti akan berubah. Tapi kadang-kadang ya Pak, tapi dina hatena nolak marah. Maka eta teh dia kahijab atau manehna teu bisa narima atau aya halang batin. Jamaah anu nyarita atau nu narima carita bari loba beban batina arek ngomong atau nu teu anu kegadengna eta bakal karasa hese ditarimana. Terus indikator pikeun ngadenge kumaha ieu karang teh eukeun mere kode yen tanda hiji guru nu bener-bener mere manfaat teh bisa ditinggali ku ngadengikeunana. Misalna hate jadi tenang, sumangat tina ibadah nambahan atawa manggihan jawaban tina masalah kehidupan berarti manfaat guru teh ka urang. Zaman nu diizinan ku Allah eta mah cirina utamanya eta lancar jeung bersih. Lancar di sana tekagok teu maksakeun sarta bersih nyata jeung hatena tina segala beban biru. Pahimmat bi masa khalqi ibaratuhu falam yaqtakiru ila muawadatin wa baqrati wajil asma'u ma'ala ilil fahmi mubalagatan wa ila fahamalah haqiqatullah. Maka bakal kaharti ku ciri-ciri makhluk sagala perkara caritanana nepi ka manehna nu ngadenge teu butuh kana malikan deui atawa dibulak-balik eta caritaan.
tu dijadikeun nanti pamiangan atau ceuri tina minangka tempat keur paham mangrupa ungkapan anu kandel atau mubalago sabab aya tempat anu paham make kata menyata hati. Maksud tina ieu kalam teh nyata naon ngeceskeun efek tina barokah lisan teh nalika saurang alif bilah nyarita kalian izin Allah maka caritana mimboga daya kekuatan luar biasa gitu. Daya power anu luar biasa bakal ka urang teh siga ngecas anu urang asalna lemah iman teh jadi naik iman teh nu asalna kedua ngaji teh jadi daya sama daya kieu we lah sama daya kalian papangijeng ka Bogor di pangajian semangat kajina teh tah eta mah powerna beda casanana ari mah urang gugur anu bae. Jadi aya daya magnet anu luar biasa sehingga urang teh ikhlas ngajina teh. Terus maka carita lagi miboga daya panjerep anu luar biasa ka hati urang. Heuh sigana teh aing salah kudu kitu yeuh dia kahirupan teh. Aing teh hese dina usaha, aing teh hese dina duit, hese dina ieu padahal urang teh gaweana mah ngawe. Ya anu salah teh urang cek guru tadi kitu omongan. Dilaksanakeun. Aing dilaksanakeun beres sakalian hirupna. Berarti manehna bukan awas. Tincak tong ajulan di demo. Gitu. Jadi bisi teh jadi orang teh kan kadang-kadang tadi tembus coba teh. Iya. Apa? Iya, seperti ini teh kadang-kadang. Jadi orang teh teu teh tu dijadikeunna atau dibulak-balik eta carita tu dijadikeunna ceuli minangka tempat terpaham. Mangrupa ukapan urang anu keur mubalaghah sabab nyata tempat paham anu hakiki mah nyata hate. Maksudna nalika hiji saurang arif bilah nyarita ka izin Allah maka caritana miboga daya penyerep anu luar biasa. Tadi teh bener urang teh hese duit hese ngadeengkeun ngaji we nu jadi guru. Guruna sorry bener euy eta masalahna urang teh aing teh sok ngalangkekeun salat. Aing teh tara mereskeun urusan jeung Allah. Langsung misalkan taranan narima papatan orang laksanakeun benar hidup nanti sukses berarti dia sudah menerima transformasi ruh atau transformasi nurna aing mah di papatan ongko ngadu tapi di papatan teh nolak ada lain kitu urang hayang kieu ongko di papatan tapi dia menolak maka dia kakunci hatina teu kapaham maka dina jihad hakikat doa nu jero pisan. Ya, zaman diizinan ka Allah malah nyarita teh tuntas sakali ngomong nu ngadengi langsung ngarasa caang. Tah ieu karawang alisan anu asalna tina kanyataan yen nyarita teh keur jadi wakil atau jadi wali. Keur boga masalah urang ningali pamun teu abah beres. Enggeus we. Teu kudu urang nyarita deui. Beres nah aing teh mah kudu kitu tinggal sarah diri ka Allah. Ceuli jeung hate sanajan secara fisik sora asun kana ceuli tapi hakikatna Allah merintahkeun hati jama ngadengin pikeun muka ini disebut putul qulub. Nah, jadi ya. Jadi cek ilmu atoilah lain ku pinter nyarita, lain ku sakola hiji nanti hiji gur tapi saya izin anu terima kasih. Rek sakumaha urang hebat lagi urang rek keluarkan perkataan tapi mau izin Allah mau aya artina apapun yang kita perbuat tapi itu belum menjadi atau perbuatan itu bukan dari izin Allah tapi dari hawa nafsu sedangkan walaupun eta salat maka itu tidak ada artinya maka karena teh biiznillah rasul dari Allah izinan abdi badina tepantu mudah-mudahan jadi amal anu sae pikeun abdi jadi bakti abdi ka Gusti eta teh urang teh izin teh leuwih apa dua salat gitu kan dorongan hawa nafsu lain ku pintar nyarita tapi kulhur sakola teh teh tapi izin di rumah kawasan nu matak caritaan mah nyerep kana dada teu kudu loba teu kudu ngacacai nah anu nyarita anu mamatahana hirup hatena henteu pae jeung naon jeung pinur ku nurullah biasa arifin mah kitu jadi bukan tiba mamatan sing sabar we sing saleh sing pintar cuman kitu geus teu kudu mawa dalil, teu kudu mawa naon gitu, teu kudu mawa ieu. Beres cuman gitu beres. Nah itu berarti arif lah. Atau misalkan contoh ku guru teh, kunaon? Lupa aku lagi gini. Eureunnan beres kan. Geus coba ngomong gitu. Berarti urang teh langsung eureunnan beres gitu. Ya seperti bapak kan paling sabab lamun nyarang kayak gitu. Itu loba penuh dengan siloka, penuh dengan falsafah gitu kan. Jadi
Jadi kacapran teh singkat teu butuh loba, tapi teh teu kudu ngayaya panjang cari sabab teh geus miheulaan sora. Tadi teh. Kalau kecepatan, kecepatan cahaya, kecepatan rasa itu lebih kuat daripada kecepatan suara. Rasa makan zauqiyah itu kan lebih cepat ya. Jadi lamun urang misalkan sabab hate geus miheulaan atau sabab naon ai seorang wali atau arifin mah hate teh geus miheulaan sora maka panto batin anu kasimuridin anu keur poek dunia eta bisa kabuka caang. Sabab naon isarah para aulia mah isarah para guru para mursyid eta leuwih seukeut batan pedang isarah tunggu. Karena orang misalkan atuh ulah kitu. Karena kitu atau mah urang kun curug kumpul. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab kan. Sayyidina Umar ketika aya gubernur anu disam anu teu adil sehingga aya Yahudi anu rek di ruang imahna rek dijieun masjid. Eta ini Yahudi teh datang ka Madinah dengan Umar bin Khattab. Teu kateangan da cenah maneh sugan teh cenah khalifah teh cenah pakaianna kerajaan, pakai mahkota, pakai jubah, pakai pedang. Imam teu pakai jubah, pakai naon? Pakai imamah. Ieu bari jeung nate cuci mata. Itu sieun dina ngalakukeun naon? Sieun dina ngalakukeun pemerintahanna henteu adil. Tanyakeun ceuk ini Yahudi teh. Hei, maneh kenal di dinya? Kecicing jangan saha. Jangan Umar bin Khattab tuh mana itu di situ. Ai maneh saha? Urang Umar bin Khattab gak gebeng ini teh. Wah, kenapa seorang khalifah, seorang presiden, seorang presiden atau seorang anu raja gitu kan. Khalifah mah lebih dari raja gitu. Maka naon? Seperti itu. Aya naon? Kami teh datang bisa perjalanan jauh kan. Hampir ribuan kilometer datang ka dieu teh aya kadukeun bahwa gubernur sampai gubernur Yamat atau gubernur salah bahwa gubernur lah eta bahwa deui eta teh berbuat adil cenah imah kami hiji-hijina pedah kami Yahudi eta teh dinya teh aya komplek masjid imah kami teh diruntuhkeun di masjid abdi teh berlaku aya Islam kitu pada Rasulullah mah teh kitu teh kami masih kena bisa hidup teh salah sahijina nyata dititipkeun ku Rasulullah ka generasi kaum bakatun nitip Yahudi itu. Manehna geus siap tunduk ka saha ka urang lindungi kaayana hartana jeung nyawa. Sabab manehna narima lain teu asup Islam tapi narima kana Islam. Tapi teu asup Islam. Gitu. Biar eta ku gubernur eta kahar di luar. Maka Sayyidina Umar membuat isyarat apa? Dia mengambil tulang unta dan digoresnya pedang. Keret gitu. Dikasihkeun ieu ke gubernur Abdul bin dibikeun. Aing cenah ngadu kalah dibere tulang, cenah dibere surat. Datang ka ditu, datang ka ditu. Bikeun ka gubernur. Ayo mana geus di mana? Geus di Madinah. Datang geus ka khalifah, gebeg atuh. Eta gubernur teh, nah asup teh maneh ngadukeunnya. Duh, urang ngadukeun sabab maneh teu adil. Ieu aya surat, ieu aya teh aya isyarat di Umar bin Khattab. Ditinggali tulang dengan goresan pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Getar langsung. Semua semua yang ada yang dipegang sama si gubernur itu murah saking isyarat tajam eta wali itu kan terus dia Sayyidina Umar bin Khattab nalika Sungai Nil itu meminta dina waktu masa keislaman Sungai Nil teh saat sedeukeun pertanian teh sehingga kedigalakeun pertanian wah ieu hese-hesena teh hese rek nyairah irigasi kumaha ieu saya berembuklah dina anu boga lahanannya. Mimitina make taktik sekali awalnya yang tapi tidak memenuhi kumaha urang. Cenah baheula mah kieu di dieu teh lamun ieu Sungai Nil ieu teh saat manehna teh minta korban awewe parawan anu didandana. Ieu teh kan masa baheula cenah panawan geus Islam. Nah bener teh kitu. Heula suratanna lah ka Umar bin Khattab. Suratan saya baca. Langsung Sayyidina Umar bikin surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Sungai Nil, saudaraku yang tercinta. Itu kan. Jika kamu mengalir karena izin Allah, maka mengalirlah. Tapi jika kamu mengalir karena pengen pengorbanan atau korban, maka janganlah engkau mengalir. Itu. Iya surat
bawa ka sungai Nil, babetkeun ieu sungai teh dia babetkeun surat cenah ti lelep ka sungai Nil. Atau pas datang ka dinya dibabetkeun sungai kana teh ka sungai Nil, si surat teh ngalelep. Disebut assalamualaikum nih, wahai sungai Nil, ini ada surat dari Umar bin Khattab dibabetkeun. Asuh cai teh pan. Kegedean akhirnya mengalir subur sampai akhirnya saat itulah kehebatan disebut isar. Nah, itu ya. Jadi hal-hal seperti itu jangan aneh. Seperti misalkan orang kadang-kadang suka leutikan ngejakeun isyarat bahasa isyarat. Tapi bahasa isyarat itu kan ngacapruk orang. Anda masih isyaratna gitu kan. Misalkan seperti mengajarkan bobogohan gitu kasih barat tinggal cepat eta isyarat. Eta mah isyarat anu teu jelas itu ya. Ini bisa disampaikan oleh Bapak Taman Yusuf Sadaqallahu Alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.